Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tepang dari sarang Ibu Dewi Fatmawati dina pengajaran bahasa Sunda kumaha hidup sadayana daramang siswa-siswi mugia Allah subhanahu wa ta'ala nang kayungan urang sadayana. Dinten ayeuna pangajaran nu bade ditepikeun ku Ibu nyaeta ngeunaan materi pengalaman pribadi diancokeun dina pengajaran kelas 7 semester hiji di SMP Negeri 5 Banjar. Kompetensi dasar anu kahiji nyaeta mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek kebahasaan, dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi. 2. Menyusun dan mengkomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Lajeng tujuan pembelajaran nana dina materi ieu nyaeta anu kahiji menyebutkan jenis karangan pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 2. Menyebutkan struktur teks pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 3. Menjelaskan struktur teks pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 4. Menjelaskan isi pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 5. Memilih topik yang penting dan menarik dalam menulis pengalaman pribadi dengan penuh tanggung jawab. Menyusun karangan pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Menceritakan pengalaman pribadi yang ditulisnya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ayeuna dina materi nu ieu dibahas nyaeta mikawano pengalaman pribadi. Naon cenah pengalaman pribadi teh nyaeta sagala rupa anu ku alaman ku hiji jalma aya pengalaman sapopoe nyaeta pengalaman anu biasa dilakukan atawa karandapan unggal poe. Aya deui nu pengalaman muka dua nyaeta pengalaman nu tara biasa dilakukan atawa karandapan unggal poe. Pengalaman luar biasa mah karandapan ngan sakali dina saumur hirup. Naon cenah anu patalina jeung perasaan atawa rarasaan? Patalina jeung rarasaan pangalaman teh aya anu sababaraha. Hiji di antarana pikaresepeun, pikabungaheun. Nu kadua pikaseureun. Lajeng pikaresepeun teras pikasediheun jeung sajabana. Tah ayeuna kumaha contoh-contohna di antarana pengalaman-pengalaman anu tadi teh. Contoh pengalaman anu pikagumaheun kanggo abdi nyaeta waktos abdi diajak piknik ke Pangandaran pupun Bapa. Pengalaman anu pikasediheun contohna nyaeta waktos punini ngantunkeun di Padalarang. Contoh pengalaman anu pikasieun kanggo abdi waktos jurit malam pramuka. Contoh pengalaman anu pikaseureun waktos abdi
nganggo sapatu ka sakola sisirangan. Teras deui anu pikareueuskeun kanggo abdi nyaeta waktos abdi janten juara kahiji pasang diri maca sajak tingkat kabupaten. Tah hidup satu acana ngadamel pengalaman pribadi atau karangan pribadi anu ku hidup bade ditulis ngeunaan pengalaman pribadi. Aya rangkai karangan anu mangrupa pokok-pokok pikiran anu ku urang rek ditulis. Contona di dieu rangkai karangan anu jejerna pengalaman diajarna beuh angklung. Tah pokok-pokona teh kumaha? Anu kahiji, naon tujuanana diajar angklung teh? Anu kadua, iraha waktuna diajarna beuh angklung teh? Nu katilu, kasaha diajarna beuh angklung teh? Opat, kumaha prak-prakanana beuh angklung teh? 5, saha bae anu diajarna beuh angklung teh? 6, naon bae pangalaman diajarna beuh angklung teh? Lajeng nu katujuh, naon hikmahna hidup dina diajar kagiatan eta na beuh angklung teh? Eta diantarana contoh pokok-pokok karangan anu jejerna pengalaman diajarna beuh angklung. Kanggo pancena ku hidup serat karangan anu pernah kaalaman ku hidup pengalaman pribadi diebrekeun sajentre-jentrena. Mung sakieu materi minggu ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.